Sampurasun Ujang Nyai Incu Aki di mana wae ayana aturan wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Ayeuna hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kamari dina bagian anu kadua nya. Harita teh para pamilon sayembara nuju soson-soson mulungan beas di alun-alun dilebetkeun kana karung. Tapi ari santana mah samemeh tengah wengi oge geus pinuh sakarung sabab dibantuan ku rakyat sireum teh. Pasti Ujang Nyai penasaran. Kumaha nasib santana salajengna? Sareng kumaha akhir daya carios? Sumangga nyanggakeun dongeng mulang tarima bagian katilu dina episode Kawin Kaputri. Sumangga nyanggakeun Aki bade ngawitan ngadongeng nya. Nu lalajo keprok malah aya nu ting saruit sagala milu bungah kasantana. Beda deui jeung para pamilon sejen ngadenge aya nu geus meunang sakarung teh ting raringeuh teu percayaeun. Sabab karasa kumaranehna hese naker mulungan beas teh. Ari sepuh nu ngajejeran santana bungaheun pisan nenyo santana geus bijil ti pakalangan teh. Tuluy megat bari melong kanu manggul karung. Sanggeus deukeut pok nanya. Nah, geus bijil deui. Pinuh sakarung Jang. Pinuh Pak. Kumaha ieu teh sateras nanya. Ih, nya langsung we lapor ka Gusti Pati. Hayu ku bapa dianter. Cek eta sepuh. Bari terus nuturkeun ka santana. Tukung silila geus anjog ka calagara song karung teh destorkeun. Saha ieu? Ceuk Patih bari nyekel catetan. Abdi pun santana Gusti, tembal santana. Oh nya nu hasil menangkeun ali ampal teh nya. Hayu urang lapor ka Putri. Cek Patih bari terus unjukan ka raja jeung ka Putri. Netelakeun yen sayembara nu kadua geus beunang deui ku santana. Paman geus dipariksa beasna, saur Kangjeng Raja Bangun Cangcaya. Parantos Gusti, seueur saksina sarta salamina ditalingakeun ku para prajurit, hasil perjuangan jang santana sah. Mun kitu mah geuwat atuh embarkeun yen sayembara geus beunang ku santana. Mangga Gusti. Harita keneh ku Patih diembarkeun. Yen sayembara mulungan beas geus lekasan sabab geus aya anu pinunjul kalawan sah. Ger nu lalajo surak. Ari para pamilon ting kulunu malah aya anu sosoak di tengah alun-alun jiga namah bakat ku amek jeung hanyelu. Bangsat cenah bari kalawang ngalungkeun karung nu geus dieusi beas sacangeum. Ari santana harita teh dibagiakeun ku Putri. Malah mah dibere harepan sangkan santana leuwih soson-soson sabab isukan aya keneh sarupa deui anu leuwih berat. Santana anjeun kudu leuwih suhud sabab isukan mah lain saembara samanea. Kasalametan jeung nyawa jadi tandona. Kitu saur Putri. Hatur nuhun Gusti Putri, tembal santana bari nyembah. Geus kitu mah balik heula ku sepuh nu ngajejeran teh diajak ka imahna. Santana bungaheun pisan lantaran aya nu haat milu nguruskeun. Kacaturkeun isukna. Para pamilon geus ngagulung deui di alun-alun. Rahayat nu hayang lalajo paharup-harup pada hayang sidik ka para pamilon. Lolobana mah harayang sidik ka santana sabab ayeuna mah geus jadi sabiwir hiji. Patih geus tatan-tatan
Kangjeng Raja jeung putri geus calik dina kursi anu geus disayogikeun. Poe ieu poe panungtungan sayembara pikeun nangtukeun saha-sahana nu hasil nyomponan pamenta putri. Di antara para pamilon aya nu teu sugema lantaran asa kaelehkeun ku jalma biasa. Ari santana keur mah memang asal ti kampung, katurug-turug pakaian oge estura rudin, malah aya tapak nambalan. Ngong Kangjeng Raja ngandika, Paman Pati, kumaha sayembara teh? Sok geurang ngamimitian, ulah beurang teuing, sabab anu ayeuna mah leuwih berat. Sumuhun, sumangga Gusti, cedok Patih nyembah, terus muru ka panggung, jep hadirin simpe, sabab lamun gandeng mah sora Patih nu biantara moal kadenge. Ngong Patih biantara. Para pamilon sayembara hormateun simkuring. Poe ieu tahapan katilu tina sayembara anu diayakeun ku putri. Kamari dua sayembara geus kanyahoan pamilon anu punjulna nyaeta santana. Tah ayeuna mah can tangtu naha santana deui atawa lain. Sabab sayembara tahapan katilu ieu mah para pamilon sasat nandonkeun nyawana. Kawajiban aranjeun nyaeta nyokot ali ampal anu tadi subuh tos disimpen di guha peteng ku putri. Lamun geus hasil kudu disanggakeun deui ka putri. Kasing saha anu bisa baris ditikahkeun ka putri. Tah kitu. Ger sakumna hadirin surak. Kitu deui para pamilon. Ngan keur kitu teh aya nu usul. Hayang dijentrekeun halangan nu bakal karandapan ku para pamilon dina ngajugjug guha peteng. Ku Patih gancang dijawab. Para pamilon, ali ampal mah aman, disimpen dina batu anu aya di guha peteng. Ari anu jadi halangan, lawang ka guha teh dijaga ku dua denawa anu kacida galakna. Lamun aranjeun hayang bisa asup ka guha, kudu bisa ngelehkeun heula denawa anu dua. Sareng Senapatih biantara bring para pamilon ngajugjug ka guha peteng. Kitu deui santana manehna ge sarua tatan-tatan pikeun tandang makalangan. Gancangna para pamilon narepi ka lamping gunung. Barang anjog kadeukeut lawang guha peteng dipapag ku dua buta anu garalak, atuh ger tarung ngadu kasakten. Di antara para raja aya anu kuat tarung nepi ka 3 jam, aya oge anu ngan sageprakan geus ngajongkeng. Nenyo kanyataan kitu santana keung. Hatena cangcaya sarta teu percaya ka dirina sorangan. Sabab rumasa teu sanggup ari kudu perang jeung buta mah. Boro-boro ngayonan dua, ku hiji oge pasti kawalahan. Barang geus deukeut kanu dijugjug. Santana mah kalah diuk dina batu, lalajo batur anu bukbek perang jeung buta. Ku santana kasaksi, aya raja anu nulak cangkeng bari nangtang. Buta edan, saha nu wani ngalawan aing? Yeuh aing Prabu Kaniskala ti nagara Kalangkang Seba. Moal mundur sasiku, moal ngejat satunyang beas. Hayu urang ijen ngadu jajaten jeung aing. Kituna teh bari nepak dada taya kagimir. Kitu pokna terus ngagedig lempang gancang ngajugjug ka lawang guha. Tapi geus jol manten 2 buta anu jarangkung badag. Matana molotot semu hurung, sihungna ranggeteng. Jigana bae buta teh ngarti kana panangtang. Buktina raja anu ngakukeun ti nagara Kalangkang Seba teh ditarajang kuduaan. Ger tarung ragot pisan aya kana 2 jamna. Tapi raja anu tarik susumbarna teh ngajongkeng, meh-mehan tiwas. Jol deui anu sejen
Kitu jeung kitu we sababaraha rintakan. Buta anu dua kalah beuki amek, da asa kaganggu. Aya oge nu boleh nyebut taluk, can kungsi tarung oge geus ngayek-yek kasima. Geuning aya nu borangan alah batan aing, cek santana bari nangtung. Ret kanu sejen, aya deui nu balik ku atah-atah, sieuneun na buta ngamuk mah. Pokna teh, yah nanaonan make jeung sosoroh kojor. Najannya ge hayang ka putri ari kudu paeh teu puguh mah keheulaanan. Hanas kawin henteu balangsak diheulakeun teu sudi teuing. Ngadenge nu ngomong kitu teh santana seuri. Asa aya batur keung. Jung nangtung dina hate geus aya niat rek balik. Tapi barang malik pangjejerna geus aya di dinya sarta pok nanya. Ujang, reka mana? Bapak, abdi mah keung. Kudu kumaha ngayonan buta? Kareku nempo sihungna ge geus ngihan maneh. Keun bae teu cios kawin jeung putri oge ari kudu digayem buta mah. Tembal santana terang-terangan teu sanggup. Ih, ulah kitu, kagok. Ujang teh geus tere hasil. Ngan kari salengkah deui. Wayahna sing teger, sing kuat, sing percaya kana kakuatan diri pribadi. Ulah sieun, sabab mun Ujang ditakdirkeun kudu hasil pasti aya jalan. Cek eta sepuh mani keukeuh nitah maju makalangan. Santana ngahuleng bingung. Kumaha merangan buta karek nenyo tangtungan jeung ngageremna oge geus mata ketir jajantung teh asa murag. Tong sieun, sok maju, cek eta sepuh. Bapak, mangga atuh ari kitu mah. Nanging upami abdi diparengkeun pondok umur, punten pangwartosankeun pun biang nu mangkuk di lembur. Sabab dugi kadanget ieu can katimu carana, duka kudu kumaha ngayonan buta teh. Tembal santana pikawatireun katara geus beak pangharepan. Heug, ku bapa rek dibejaan. Ayeuna mah tugas hidup tandang makalangan. Wayahna ku bapa rek ditinggalkeun. Bapa mah rek lalajo ti pasir itu tuh. Cek eta sepuh bari terus ngaleos ninggalkeun santana. Nenyo kitu hate santana kalah beuki peot. Tapi aneh. Rasa keung ngadadak sirna. Ret kakenca, ret kakatuhu para pamilon beuki corengcang. Lolobana mah lumpat sieunun ku buta, malah aya nu balik ku atah-atah. Eueuh kari opatan deui, cek santana bari ngusap dadana. Opatan teh jeung manehna anu can maju pisan kari tiluan. Kitu ge eueuh nu galak kawas ti heula sarua ting purungkut sieunun. Barang keur bingung kitu, keak sadaheulang ti awang-awang. Beuki lila heulang teh beuki handap, akhirna celek eunteup dina dahan kai teu jauh ti santana. Sampurasun, heulang teh uluk salam. Gebeg santana ngarenja greuwas. Memeh nemalan teh melong heula ka heulang, bisi salah denge. Heulang surti, pok deui ngomong, sampurasun, cenah tambah bentes. Rampes, sakadang heulang. Anjeun nu ngomong ka kaula teh, sumuhun kaula, tembal heulang. Aneh, geuning Andika bisa nyarita. Dikersakeun ku Gusti Nu Maha Welas. Aya naon? Cek santana bari melong. Kaula ngahaja datang ka dieu, nepangan ka Raden anu nuju bingung. Maksudna taya sanes bade mayar hutang budi. Kapungkur pun anak ditulungan ku salira. Tah ayeuna kaula rek mayar. Cek sakadang heulang capetang naker. Hutang naon? Kaula mah teu rumasa ngahutangkeun.
Memang kungsi nulungan anak heulang anu murag tina tangkal kai, tapi da eta mah lain hutang. Kuringna ge geus ampir poho. Cek Santana da jeung nyana teu aya niat ngahutangkeun. Sumuhun, tah eta pisan anu jadi lantaranana pangna kaula dongkap ka dieu teh. Mangga ayeuna mah sing raos linggih ulah incah balilahan. Antosan heula di dieu engke kaula ka dieu deui. Nyandak Ali Ampal mah moal hese da geus diawaskeun ti isuk mula. Permios. Oh nya atuh jik. Cek Santana setengah teu percaya. Keanehan geus aya deui bae. Mimiti didatangan ku Raja Buhaya. Terus ku Raja Sireum. Ayeuna ku Raja Heulang rek nyebut teu percaya da kaalaman. Tungtungna nurut. Santana diuk dina batu. Panonna melong kadua raja pamungkas nu aya keneh wawanen merangan buta. Tetela Raja Heulang teh pinter. Sabot dua buta perang ayonan pamilon saembara sejen, manehna hiber ka jero guha. Teu kungsi lila geus bijil deui sarta kebat ngalayang ka palebah Santana. Celek eunteub deui diurut tadi. Suku katuhuna nyekel Ali Ampal kagungan putri tea. Raden Santana pokna bari mencerong. Oh, geuning geus datang deui heulang. Sumohon mangga nyanggakeun ieu Ali Ampal kagungan putri teh geus kacangking ku kaula. Kalayang heulang teh ngadeuketan ka Santana, celik Ali Ampal dipuragkeun ka hareupeunana, gancang ku Santana dicokot. Terus cangkat bari nganuhunkeun. Nuhun heulang, kaula kacida tumarimana kana jasa anjeun anu haat bebela. Cek Santana bari ngeukeweuk Ali Ampal dicekel pageuh bisi murag. Keak heulang teh disada. Terus hiberna mumbul ka luhur, beuki lila beuki luhur ngalayang di awang-awang. Nuhun Gusti, kereentes hate Santana. Geus kitu mah teu nolih kana nanaon, gancang mulang ka puseur dayeuh. Bener omongan sepuh nu tadi teh, ka Santana teu weleh aya anu nulungan. Memang teu asup akal. Ku Santana oge teu kahartieun naha kumaha sabab musababna. Tapi kanyataanna kitu, cita-cita manehna kahontal. Kocapkeun di karaton. Harita teh patih sapara kanca kalayan sabar nungguan laporan ti para pamilon. Tapi sakitu geus lilana teh can aya anu datang hiji-hiji acan. Ari nu jadi sababna raja-raja anu kungsi susumbar nembongkeun kasombongan teh era sorangan. Terus baralik rerencepan. Aya oge anu hayang nyaho nepi ka jucungna, nya karumpul di alun-alun nungguan hasilna. Harita teh panon poe geus tunggang gunung, Kangjeng Raja geus teu geunah cicing, calikna ge anggarisel bae. Manahna was-was hariwang, sok sieun teu aya pamilon anu mampuh nadunan kahayang putrana. Duh, palang siang kabeh eleh Nyai. Nanging abdi mah benten rasa ama abdi gaduh kayakinan tina sakitu seueurna anu ngiring saembara baris aya anu tiasa meruhkeun kasaktian dua denawa tea. Cek putri kawas nu geus bisa neguh yen tujuanana bakal dikabul. Pangna kitu kasakten buta anu dua teh hakekatna aya dina batu Ali Ampal. Mun batu Ali na geus kacangking ku hiji jalma, eta buta moal wanieun ngaganggu. Barang nuju gunem catur kitu, kurutak Santana datang. Pakeanana kalotor, kesangna ngucur, leumpangna gancang rurusuhan, leungeun katuhuna ngeupeul kawas kamari basahan jati talaga. Sampurasun Gusti Patih. Rampes, kumaha Santana?
Patih manigiak ngabagiakeun panona neuteub ka santana nu karek jebul. Aya hibar pangdoa ti sadayana. Abdi tiasa ngabantun Ali Ampal ti Guha Peteng. Ieu mangga nyanggakeun cek santana bari ngasongkeun Ali Ampal tea. Oh nya, syukur. Tapi kaula teu wasa narima. Eta mah kudu langsung ka Gusti Putri. Hayu urang ngadeheus jeung kaula. Harita keneh santana dideheuskeun ka Kangjeng Raja jeung Putri. Datang-datang brek santana deku teu wani cucungah ka raja. Kumaha Paman Patih? Saur Kangjeng Raja. Dawuh timbalan sumuhun. Ieu pun santana anu tiasa nyanak Ali Ampal ti Guha Peteng teh Gusti. Sumangga nyanggakeun temal Patih bari nyembah. Lakadalah geuning teu burung aya nu bisa. Tah Nyai pek masrahkeun. Saur Kangjeng Raja bari ngareret ka putrana. Sumuhun ama katampi kateda pisan. Rupinanya ieu pisan pisalakieun abdi teh. Kang santana mangga eta Ali lebetkeun deui kana ramo abdi. Putri teh bungaheun pisan paromana katara marahmai. Kasantana teh geus teu asa-asa. Teu kahalangan ku pakean anu rarudin teu nilik kana kaayaan anu sakitu kalotorna. Katingalna ku putri mah santana teh ibarat inten anu nyengcelak dina leutak najan kabulen ku taneuh oge herangna moal ngurangan. Dawuh timbalan unjuk sumangga Gusti. Bari jeung Ratu Jajantung santana ngasupkeun Ali Ampal kana rema Kangjeng Putri. Blus merenah pisan. Kangjeng Raja kontan ngadeg pok ngadawuh ka Paman Patih. Paman Patih, embarkeun ka sakuliah negeri. Kaula geus boga piminantueun, moal lila deui bakal diresmikeun. Sakalian embarkeun anu hasil menangkeun saembara teh jang santana. Sumuhun unjuk sumangga Gusti. Harita keneh Patih cengkat terus ngembarkeun ka sakur nu hadir ngeunaan hasil tina saembara. Ger hayat surak anu keprok jeung anu suit patarik-tarik ngaran santana geus jadi sabiwir hiji jadi kacapangan balarea. Sanggeus ditembongkeun ka balarea santana dicandet ku pihak karaton. Teu meunang ka mana-mana deui. Santana dijamu sakumaha mistina. Pakaian disayagikeun dahareun sagala aya. Barasat bijil cahaya jeung komarana. Lir anu disulap santana ayeuna beda pisan jeung santana kamari. Putri teh teu salah milih sabab payus pisan pikeun pigantiun raja sepuh teh. Bari diuk ngariung di paseban santana unjukan ka putri yen hayang mulang heula rek nepungan indung kukutna. Ku putri teu diwidian tapi nalengteng ngaran jeung padumukan indungna. Kang santana sing emut kana piwejang ama. Kakang teu kenging ka mana-mana sanes kunanaon ama sareng abdi inggis bilih aya anu jail ka salira. Soal tuang ibu ulah cangcaya. Ayeuna keneh abdi bade ngutus para ponggawa kanggo mapagkeun tuang ibu. Saha jenenganana di mana padumukanana? Kitu saur putri tandes. Kusantana dijentrekeun sajalan terahna. Eueuh anu disumput salindungkeun malah asa aya jalan pikeun mukakeun jejeran diri santana. Sangkan ku putri kauninga yen maneh namah salian ti urang kampung teh geus teu indung teu bapa. Nu di aku indung ayeuna indung kukut anu kacida mikanyaah ka manehna. Ari bapana anu ayeuna nyaeta anu ngajejeran salila saembara.
Putri kalah marah mai ngadangu kitu teh. Sabab kajujuran jeung kabersihan hate Santana beuki atra narembongan. Kang Santana salira mah ulah seueur emutan. Tuang ibu mah terang aya we di dieu. Permios abdi bade ngutus ponggawa kanggo mapagkeun ibu. Teu nunggu jawaban, putri teh angkat ku anjeun. Santana teu baha nurut bae kana kapalai putri. 2 poe ti harita. Indung kukut Santana geus aya di karaton, geus disalinan, geus didangdanan. Ku Kangjeng Raja mah disebatna oge besan, padahal akad nikah teu acan diresmikeun. Barang gok tepung di karaton, indungna ngaguk-guk ceurik tina awahing ku bunga. Sabab menang kabagjaan anu kacida gedena mani asa dina pangimpian. Kocap dina hiji mangsa. Puseur dayeuh rame deui bae, jalan-jalan di papaesan, alun-alun dibeberes bareresih. Beja geus sumebar ka sakuliah nagri. Kitu deui ka nagara-nagara tatangga, yen Kangjeng Raja sejak nikahkeun putrana ka Santana. Barang nepi kana mangsana, burudul para tamu ngabrul ti suklakna ti siklukna. Para raja ti mancanagara darang dan paginding-ginding pada yang ngahormat ka panganten. Rahayat mari lubungah, maridang sabogana. Kasenian jeung kamonesan dipintonkeun di mana-mana kadenge nu ngawih jeung susurakan. Poe eta suka bungah sanagara, milu bungah ka Kangjeng Raja sakulawarga. Akhirna walimahan lumangsung kalayan lancar taya kuciwana. Rengse acara pokok, para tamu dijamu ku rupa-rupa katuangan. Dina eta kasempetan, Kangjeng Raja nguningakeun ka sakurnu sumping, yen sabada ditikahkeun, Santana bade langsung diistrenan jadi raja. Nampa warisan tahta kerajaan ti raja sepuh. Cacap kasauran Kangjeng Raja sepuh, ger rahayat surak ayeuh-ayeuhan. Indung kukut Santana meh-mehan kapiuhan bakat ku atoh. Asa teu percaya kana dedengeanana. Akhirna Santana anu asalna ti lemur singkur sisi gunung, anu purah bobolokot kuli macul, bisa ngadeg raja kalayan cukang lantaranana, hormat ka indung sarta ngabogaan sifat walas asih ka sesama jeung ka papada makhluk. Alhamdulillah, ujang Nyai Mitra Aki tamat mung dugi ka dieu lalakon mulang tarima teh nya. Hatur nuhun karena segala rupi pangdeudeu ti sadayana. Boh kumang rupi klik subscribe, like, share atanapi dibagikeun kitu nya. Boh anu komentar, margi seueur anu masihan komentar ka Aki, sadayana sarae insyaallah ku Aki bade diperhatoskeun katampi kateda pisan. Nanging sate acan Aki amit mungkur unjuk uninga kasadayana, rehna ieu dongeng teh asli mung ukur karangan. Janten upami aya anu kasabit nami kasebat asma atanapi kasiniran lakuning perlampahan, nedda sihapunten anu kasuhun. Margi eta mah mung ukur kalersan wungkul. Salajengna mugia ieu dongeng teh sing janten panglipur kalbu kanu nuju bingung, mugia sing janten panglejar manah kanu anu nuju sungkawa. Kalihna teh eta mugia sasiereun sabeunyereun sing aya guna sareng mangpaatna dina kahirupan urang sapopoe. Insyaallah bakal aya carita anu anyar. Sakitu nu kapihatur, Cad Permios.